Abah Opik atanapi langkung telah kusebatan dalam Opik Sunandar Sunaria mangrupikan murang kalih ti Bapak Soekarno sareng Ibu Cucun. Anjeuna babaran di Bandung kaping 3 September 1875. Anjeuna oge mangrupikeun murang kalih angkat ti maestro pawayangan Sunda Abah Asep Sunandar Sunaria. Karesepna ngeunaan dunia pawayangan ngawitan ti yuswa 8 tahun. Ti yuswa sakitu jauh dijugjug anggang di teang anjeunna meuntas leuweung ngaliwatan wahangan. Indit magrib balik subuh pakating ku hayang ningali nu nanggap wayang. Di yuswa 10 tahun anjeunna tos mineng ngalong ka Padepokan Giri Harja. Di yuswa sakitu oge anjeunna tos tiasa ngadalangan. Nembe di yuswa 15 tahun beres anjeunna sakola SMP tahun 1880. Anjeunna neraskeun diajar pawayangan langsung ti Abah Asep Sunandar Sunaria di Giri Harja dugi ka tahun 1884. Di tahun 1884 anjeunna tos gaduh bojo saatos berumah tangga kusabab hasil tinu ngadalangan teu cekap mangge kahirupan anjeunna uih ka lemburna di Parongtong. Dimulai buburuh tani nyupiran tapi jadi kuli bangunan ku anjeunna dilakonan demi nyambungkeun kahirupan. Salami eta mah kadang masih osok ka Giri Harja sabingun sakali. Lami kalami janten sasasi sakali, 2 sasi sakali, 3 sasi sakali dugi ka sataun ngan saukur sakali basa boboran anjeunna ka Giri Harja teh. Anjeunna mulai ninggalkeun dunia pawayangan. Aya oge wayang sareng anu sajabana anu kubah Opik dicandak basa mulih ka lemburna teh diparasihkeun ku batur. Identitas anjeunna salaku dalang oge disumput-sumput ti batur ulah dugi ka aya nu tenang. Dugi ka tahun 2000-an anjeunna tos kahitung jarang dongkap ka Padepokan Giri Harja. Sakali mangsa nunyian Bah Opik mata hoyong mulih deui ka asal, hoyong deui ngawitan ngadalangan. Bah Opik kapikiran rumus aya bagian dina dirina anu ngaleungit. Padahal masa kuat tanaga ku Bah Opik mahokeun kana eta perkawis perwayangan. Tapi kalah kabalikna, beuki dipohokeun kalah kabeuki inget Bah Opik kanu wayang. Nembe di tahun 2001 anjeunna ngawitan deui uih ka Giri Harja bade neraskeun deui ngadalangan. Dongkap deui ka Giri Harja, Abah Asep Sunandar Sunaria teu langsung tojo atoh ka tepungan ku murang kalih angkatna dugi ka sadinten Bah Opik diantep ku almarhum. Pas almarhum tuang tuluy Bah Opik datang, almarhum teu neraskeun eta tuang kalah jol ngaleos duka ka mana. Dugi ka bade uih deui Bah Opik rumaos anjeunna tos alim deui neraskeun ngadalangan samet tepi ka gerbang pas Bah Opik bade mulih almarhum ngagorowok ka Bah Opik. Sakitu hungkul perjuangan maneh teh. Bah Opik tuluy balik deui nyamperkeun almarhum tuluy nangkeup anjeunna. Bah Opik hanjakal rumaos lepat naon anu jadi kahayang anjeunna ti alit dugi tos diangkat janten murah kalih ku almarhum. Sadayana ku Bah Opik kalah ditinggalkeun satak berumah tangga kusabab kondisi ekonomi. Mulai di tahun 2001 teh Bah Opik ngadalangan deui. Kadang kala mah dina triwulan ngan sakali nanggap wayang teh. Rada mending sabulan sakali atawa sabulan 2 kali. Lami kalami nami Bah Opik salaku dalang beuki ka sofor nanggap wayang tiasa dugi ka samingon aya sakali atawa 2 kali. Dugi ka anjeunna pernah dikontrak stasiun TV yang ngisian acarana salama 10 tahun. Penghargaan curcor ti lokal atanapi internasional. Dugi ka ayeuna Bah Opik masih aktif di dunia perwayangan. Sanes saukur ngadalang, anjeunna oge tiasa ngadamel sareng ngomean wayang anu teu sadaya dalang tiasa kitu seseueurna masuk nuruhkeun ka batur yang ngomean komo jang ngadamel wayang mah. Kusabab anjeunna hirup ti wayang lain saukur dalang anu di mana eta nunjukkeun lamun dina diri Bah Opik tos ngalir getih wayang. Kangge kapayuna perkawis pewayangan Bah Opik bade nepikeun saran kangge generasi milenial. Harapan Abah mainten ngawakilan oge para dalang di Jawa Barat ieu khususna. Harapan Abah panginten wayang tetap aya, tetap eksis, wayang tetap dicintai ku masyarakat. Oge para pelaku seni, para praktisi tetap berinovasi, menyesuaikan dengan zaman anu nuju ka halaman ayeuna. Harapan oge pesen ka generasi muda bahwa kesenian wayang adalah sebuah aset yang luar biasa, salah satu identitas bangsa. Kebudayaan adalah identitas bangsa, kebudayaan membangun peradaban. Kalau orang langkungnya
percaya nu sakieu beunghar. Dan ulah kairit ku wajib, ulah ka singkirkeun ku zaman. Zaman satu modern, tapi ulah tetap urang menggaduh ciri khas kira lamun. Terus ya udah ka dia terus aya harapan kangge wayang kapayuna sareng aya masukan oge kangge urang salaku generasi anu bisa disebutkeun generasi milenial milenial nya panginten sakitu bah ti agenda ieu hatur nuhun pisan kana nya bah panginten cekap sakitu.